Nah, Mang Doy. Duh, jangan nyawa pintu. Kadang. Preman dang. Apa Mang Doy teh balik di kota? Eta banyak teh budak teh bohong. Aya preman can disasak. Eta mah pas ngaliwat tuh disasak. Bener. Mang Doy dipajak itu disasak, Dang. Yang situ aing orang kepungan situ, hansip. Jadi tuh. Yuk. Lapor dang. Tas sok ayeuna mah aya hansip. Sok dang. Bejakeun. Dang. Nu teh dang laporan dang. Aduh, Mang itu ngap lah. Aduh, sok dang, ngapungan dang. Aya naon mah teh Dadang? Duy. Siga nu diudag-udag kitu. Ieu tah si Mang Doy tah. Sok Oke, bejakeun. sip. Buan. Balik ke kotanya. Mang teh ya. Eta mah cek barudak aya hansip. Aduh, salah tuh. Salah naon sia teh ngomong teh salah. Tepet ngomong hansipan aing hansip mah. Lain hansip tuh. Penima hansip. Itu mah preman. Eta preman. Waduh. Mun kitu bahaya euy. Geus kieu Duy. Mana tepungan si RW? Sok mana ka itu? Tepungan si RW nya. Urang gua. Ayo dang jeung urang sergap. Tengah tuh jik. Betul aja. Kieu dang posisina. Urang nyekelan leungeuna. Mana sukuna? Ameh teu aja. Yuk itu anak mah. Sergap ah. Ayo tuh. Ke hansip. Hansip kadon ditah tepungan RW. Mangkaning jauh ka warung ieu teh. Lieur ah. Lapang gitu. Mangsa kumangsana gagawan hasil deui baliklah. Dang. Euy. Wah, gagal penyergapan teh Dang euy. Oh, kemana ya? Sesuai juga naon. Orang beang sih biasanya tempatnya di dia. Heeh. Kayak gila tempat mangkalnya teh. Mana kan itu? Kayak makan teh tuh. Iya. Oh, iya. Euy. Kita ayo dong. Pikir-pikir mah ganteng ogenya tadi preman. Jedesan dah. Teh balik ka mana? Neng biasa, teh balik ka warung mesen sayur. Adik neng balik ka mana? Tadi nama hayong jalan-jalan, tapi diheureuyan ku preman. Ih, sami teteh oge. Tadi diheureuyan ku preman. Tos we kieu. Ayeuna urang ka warung heula. Jadi uihna bisa sasarengan. Yuk. Hayu atuh teh. Hayu.
Tai dang euy. Hampura dang euy. Karena kemana sih ya? Aduh, kita kebayang-bayang wah itu awewe. Saha ngarananya? Jadi kangen gitu hayang panggil deui. Kira-kira panggil deui moalnya. Kemun panggil deui mah diudag nepi ka mana oge. Hampura dang euy. Bukan temen tai. Enggak percaya anjing. Ulah dibutuhin ya. Gak ada atuh itu preman di situ kabur. Ayo ke arah tuh. Masuk. Dang kieu nama. Atur strategi udah. Misal mana kan urang ka dieu. Tah, mana kan dieu. Nah, eta si preman geus keur bongo sangkap urang duaan. Siap dah. Hati penasaran ini. Demplonnya itu loh. Dang. Beneran si RW di situ tuh. Sabarkeun deuleu ah. Kebeneran euy. Urang tadi panggil jeung Asip. Di tas nepungan maneh heuh. Nah, ari sia senoy. Datang-datang nepungan aing. Non maksudna maneh? Aduh, hampura atuh Heuda urang teh salah. Udah si Hansip ka urang tadi. Di ditu teh maksudna mah urang teh rek laporan. Di ditu aya preman. Laporan ke RW. Panggil jeung Hansip di jalan. Nya titah nepungan RW. Nya kurang teh di tepungan we kitu bener teh. Minges atuh motor nepungan wae ya. Maksud Hansip mah panggihan aing. Ai nepungan aing.
Ayo yang udah luas aja. Aduh, ampun tekap pikiran Ayo banyak orang teh hansip tadi teh udah panggil di jalan orang jeng panas. Balik itu kotanya. Udah ngomong teh cenah tepungan RW. Kemana tuh? Rumah Pak RW. Ayo, bawa ke RW. Terus sangkun. Dasar warga goblok. Satana hungkul. Tapi kan kawan nih RW pakai kiki ya. Hansip deui di belagugna teh di. Nitah nepungan aing nya di tepungan atuh. Dasar warga goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sadayana para wargi-wargi, tepangkeun abdinya berperan sebagai Eti nyaeta murangkalina Pak RW anu dipika hoyong, dipika dedeh, dipika cintaku preman. Panghilap di subscribe, dihurungkeun loncengna, terus di like, di share, sareng di komen. Atuh nuhun hade gorengku subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepala wargi sadayana abdi di dieu berperan sebagai preman. Mencintai anak RW. Mencintai anak RW. Cari tanah. Ya, cari tanah. Ari sieun ku hansip. Sieuna ku hansip. Naon deui nya? Noni. Nami abdi Rian Hua. Ade goreng ku subscribe. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkeun ya sim kuring, nami sim kuring teh nyaeta Tony. Berperan di dia sebagai Bapak RW. Gaduh murangkali hiji nyaeta nyeti. Peran sim kuring di dia nyaeta teh aya deui di Banyu Kutipung hungkul. Pokoknya mah ada kitu ada kieu. Punten we nya di subscribe, di like, di share, serta di komen. Oke cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami sim kuring ieu berperan di film ieu sebagai Endoi. Itu ta. Abdi cari tanah teh pulang ke kota di pajak ku preman. Ya kitu teh lah. Aya RW pokoknya aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun sim kuring namina Cepi. Di dia di film dia abdi berperan sebagai hansip anu menjadi keamanan. Tonton Bodor Media, tong hilap di subscribe, di like, di komen, serang di share. Bodor Media, ade goreng ku subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirike berdua sebagai anu di budak-budak preman. Tahu lah sebenarnya. Ngomong naon? Abdi dadang. Geus